Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang sareng Kang Dagol. Urang teraskeunnya cariosna dina judul ngakalakeun siluman bagean ka-7. Mangga kasadayana caraketan. Hanca kamari teh upami telepat mah keur nyayoskeun dina kaayaan wenginya si Jantra cenah keur di ieu ya keur dibulukan ya keur ngobrol sareng Kang Obon urang lajengkeun nya caritana ieu. Tah kitu Jantra, malahan mah pan geuningan ari kolot mah sok ngomongna teh nganyangka poe pageto cara ayeuna ieu. Anjeun hayang bisa kana ilmu pencaksilat, hayang bisa kana ilmu bela diri, pasti anjeun teh geus nyawang arek dikumahakeun eta ilmu teh, arek digunakeun kana jalan hade, arek digunakeun jang bela diri, atawa arek digunakeun kana perkara anu teu uni, atawa anu naonnya nyencang tina tetekon ajaran agama jeung dari agama. Awas ulah tika saperti kitu, eta mah lamun dina saperti kitu nage tong boroning ku batur ku akang sorangan anjeun arek diingetanana. Jadi lamun anjeun arek dilenyepan mah yeuh kahiji anjeun teh kudu mikir-mikir teh kana masa depan hirup. Intina mah kumaha arek anjeun hirup teh jaga arek saperti kumaha, nah hayang nincak dina jalan anu bener atawa make jalan anu salah, arek jalan anu dipuji atawa make jalan anu dicela, eta mah pilihan. Tuluy deui anjeun lamun ngalampahkeun hiji perkara teh cara saperti ayeuna diajar ilmu bela diri, tah meureunan ku anjeun oge kudu dipikiran gitu tah, jeung deui kudu asak-asaknya mikir. Nah lamun dina eceuk alim ulama mah eta teh innamal amalu binniyat cenah kitu pan. Jadi hasilna amal teh kalawan niatna. Lamun niat anjeun arek ngalakukeun hiji perkara, misalna ieu arek diajar usaha hayang neangan duit, tujuanna teh neangan duit. Ari intina duit ukur naon, ukur kasenangan. Jadi anu diteangan di alam dunia mah meureun kasenangan, atawa usaha teh mah jang kasenangan. Eta intina mah kembae duitna saeutik oge, nu penting mah hirup senang. Hartina mah kumaha lamun hayang senang hirup yo maaf yo akang jadi kapapanjangan. Tapi penting kudu naonnya di pikiran supaya ngarti anjeun gitu tah. Supaya senang hirup teh lain kudu ku loba duit, tapi ku narimakeun kana eta duit. Hartina mah eta duit anu katarima ku urang jadi kasenangan keur urang tah kitu. Tapan meureun eta anu diharepkeun ku urang oge. Ieu boga duit teh supaya hirup urang jadi senang, supaya bunga. Tah meureunan ari aya mah pameulina kana kabungahan pan teu kudu ku duit, sanajan diantarana hayang bunga hayang senang teh mah ku duit, tapi pan ningali di imah tenang budak istilahna mah hayang jajan atawa jaga anjeun geus boga pamajikan atawa budak teh mah dalahar barak kacerakan tur ngareunah pan meureun senang bunga ta eta. Tah kitu deui dina ilmu bela diri oge kade ulah sarah, diulah salah tina tujuan. Sabab ari ilmu mah kumaha mawana, kumaha tujuanna, kumaha nu nyekelna. Kitu deui hirup urang, awak urang, harta urang, jeung sajabana. Kitu tah kaharti ku anjeun Jantra. Ngadenge kana omongan-omongan seperti kitu ti Kang Obon anu ayeuna mah meureun geus dianggap kumanehanana teh gaganti kolot
malahan mah meureunnan geus dianggap guruna pribadi. Sanajan eta guru teh ngan ukur guru pencak silat anu sabenerna mah masih keneh basajan henteu luhur-luhur teuing dina ilmu bela dirina. Tapi hari papatahna mah ku si Chandra teh didengekeun diregepkeun keur mah keur deui si Chandra teh lamun ngadenge papatah teh osok ngaregepkeun jeung dilenyepan tur diniatan dina hate jang dilaksanakeun. Yuh hiji deui yuh pan ku akang teh engke teh yuh pan nyo anjeun teh arek dipecak yuh 3 poe kahareup atawa 3 peuting kahareup. Wah nincakna 3 peuting deui meureun ti ayeuna mah tah ayeuna atawa 4 poe deui isukan anjeun pancok akang oge teu kudu bakal latihan mun bisa mah ulah ka mana-mana deui cicing di imah. Akang menta anjeun puasa tuh kabeneran isukan teh maaf poe Salasa ayeuna teh pan malam Salasa yo isukan teh poe Salasa puasa anjeun poe Rebo puasa tuluy poe Kemis tah malam Jumaah anjeun datang deui ka dieu tah meureunnan anjeun teh puasa teh geus 3 poe tah. Tapi tidinya ku anjeun kudu dipikiran ti ayeuna keneh balikan deui kan tadi diomongkeun ku akang kahiji kana hirup anjeun arek di kumaha sing mikir cek akang oge tadi geuningan pan. Kaduana dina ayeuna boga ilmu bela diri utamana mah ayeuna ieu pencasilat anu ti akang sok lenyopan deui. Ingat-ingat deui naon tujuan anjeun lamun geus ngarti lamun geus beunang sok ku anjeun istilahna mah kuatkeun hate laksanakeun anjeun kudu ngararancang kahirupan anu sahade-hadena. Tamantakan kitu geuningan ari kolot-kolot bageula mah mun dibere ilmu teh sok disipuh tah minangka meureun panyipuhna ieu wangkongan-wangkongan akang teh sok ku anjeun regepkeun istilahna mah pikiran jeung nu hadena cokot geus dicokot lain ukur dicokot diapalkeun bari dipikir-pikir lain tapi kudu dilaksanakeun. Tak ieu panyipuh prakna kumaha tah ku puasa eta niatan karena Allah kade sagala rupa ibadah mah kudu diniatan karena Allah ulah nyencar istilahna mah ari ibadahna anu dipraktekeun jang ibadah ka Allah ari niat urang kalakah niat hayang henteu niat karena Allah eta mah berarti meureunna teu ikhlas teh ari kitu mah. Sanajan cenah masih kene aya hubungan anak jeung menta ka Allah geus we langsung ibadah mah karena Allah anjeun menta mah ka Allah kitu mah mohon Kang. Oh eta mah arek ngarti teu ngarti pokona mah ku anjeun lenyepan deui tah jeung deui keur ayeuna mah geus peuting teuing cig ayeuna mah rek balik mah balik karunya aki maneh sorangan meureunannya tah langsung we laksanakeun nya papatah akang nu tadi utama nama puasa jeung mikir-mikir tah so kebun papangih deui urang ngawangkong deui mohon Kang sok jungnya sanggeus kitu mah nya si Chandra teh pamitan we balik ka imahna. Di imahna teu dicaritakeun si Chandra teh balik ti imah Mang Obon tepi ka imahna nyaho-nyaho geus aya di kamar weh dina ieu carios mah. Si Chandra teh memeh sare teh ngahuleng ngalenyepan deui kana wangkongan-wangkongan ti guruna nyaeta Kang Obon teh. Dina kaayaan saperti kitu teh mikir si Chandra kieu cenah di antarana. Tasangka pisan ya Kang Obon teh nya oge basajan wae pakulian ngaranna oge kuli geuningan ti Pak Haji Aman malahan mah loba kakuranganana di antarana keur saban-saban pamajikanana non teh eta gering teh geuningan kuneangan ubar haber ka itu ka dieu tapi na wangkongan-wangkongan mah halus pisan disebut lagi meureunnan kolot legok tapak genteng kadek santan-tana oge meureunnan geus bogaan pangalaman paingan atuh ceuk ajangan Nuria kamari-kamari naonnya tingali mah omonganana ulah ditingali nu ngomongna
artina mah meureunan saha wae ari anu ngomong nama ngan anu diomongkeun ari kira-kira alus mah cokot, ari kira-kira goreng mah tinggalkeun we. Kayaan seperti ayeuna meureunan Kang Obonnya. Disangka mah biasa-biasa wae tapi geuningan papatah nama kaharti ku aing we. Tugas namun enak merek puasa jeung lenyampan karena tujuan urang kuring diajar hayang diajar Pancasila tah da geus puguh eta mah hayang ngajaga diri jeung ngabela kebenaran jeung teu nyaho kahareupna bisi aya diperlukeun kitu lah. Ayeuna mah meureunan kudu neguhkeun hate meureunan bahasana mah nguatkeun naonnya niat. Mudah-mudahan we aya dina kalancaran. Kitu cenah di antara pipikiran-pipikiranna si Jantra teh. Satuluy nama eta rarancang tina papatah atau wangkungan ti Kang Obon teh ku si Jantra dilaksanakeun puasa cenah aya tina kana 3 poena bari teu ka mana-mana ngan ukur manehanana teh cicing di imah atawa ngangon teh teu ka mana-mana anu dimaksud mah ulah keluar di kampung ulah ti kainit jajauhanan kitu cenah jeung Kang Obon mah. Sageus aya 3 poena si Jantra puasa cacap cenah teu aya halangan jeung harunganana. Dina peutingna si Jantra teh init deui meungeran malam Jumaah ka imahna Mang Obon. Sameme init si Jantra pamitan cenah karep arek bebeja heula kanu jadi akina. Kabeneran harita teh karek pisan beres dahar duaan we sakumaha biasana malahan mah karek beres bada isa pisan. Si Jantra nyarita ke kuring teh di piwarang kateun Mang eta deui Kang Obon deui ki gaya atuh sok rek Kang Obon mah tapi aki teh rek ngilu ayeuna teh nah mah rek ngilu ki si Obon teh dihenteu-henteu oge eta teh. Namun kapi adi mah kapi adi siapa guron jeung dina wangkongkeun cenah. Anjeun teh geus cacap cenah dina eta dina diajar ilmu cangkang, ilmu kamang dina ilmu Pancasila atawa ilmu bela diri. Jadi sia Obon teh sagala rupa naon istilahna mah kaayaan anjeun diajar teh diwangkongkeun ka aki oge. Da geus eueuhna naon deui. Aki ngilu rogos anjeun bisa gampang ngapalkeun kana ilmu-ilmu jurus. Malahan mah cenah ayeuna teh arek dipecah kitu lain. Tah aki teh hayang ningali kumaha prak-prakan anjeun ngapalkeun eta ilmu bela diri teh. Kitu nya ki. Kuring teh biasana dan biasana kitu nya ki. Sok ieu ki sok teu pararuguh aya ditempokeun ku sepuh teh ki. Ulah teh pararuguh hayu yang aki urang ka ditu urang ka imah Mang Obon. Tapi teu kudu ka imah Kang Obon bangunna mah. Sabab si Obon lagi arek ka dieu. Majar teh cenah arek di sipuh di dieu wae. Ujung aki di dieu. Kitu nya ki. Tapi pan kuring di piwarang ka itu ento kemae. Engke oge bakal ka dieu si Obonna. Geura sakedeung deui mah bakal datang. Kitu nya. Tapi teu kunaon ki teu kunaon kembae si Obon engke bakal ka dieu. Nya kitu-kitu atuh ki lah. Teu lila di dinya bener we kulutrak cenah Mang Obon teh datang. Malahan masa tuluy nama geus asup ngariung di imahna si Jantra. Aya di dinya Ki Imin jeung Kang Obon teh. Mang Obon nyarita. Sebenarnya mah nya Ki Jantra ieu segala rupa mah meureunan geus nyaho. Da dihenteu-henteu oge meureunan. Ieu Ki Imin teh kok kakak sapaguron dipok-dipok deui nya da geus nyaho meureun sebenarnya mah. Nya kuring teh aya hayang batur paku kumaha kitu jeung nyaho sorangan di anjeun oge nya Jantra nya. Yen ari akang teh lamun ayeuna naon osok ngawangkung jeung Ki Imin. Ki Imin teh sanggup mah teh dina ngalatih anu perkara-perkara anu kasar cara saperti ulin jurus jeung ulin tarung. Naon sababna da geus katingali ku anjeun kakulutanana. Tapi ai palebah nyipuh mah. Ki Imin sorangan kudu naon istilahna mah geus leuwih luhur elmuna
jadi nyangges we akang teh mindang saraya minta tulung urang babarengan wecing teh dina nyipuh nama naon istilah nama urang kuduaan wae kitu tah Chandra. Gitunya terus kumaha tuh ayeuna teh Kang Obon aki kieu yeuh ayeuna anjeun urang ngapalkeun ulin jurus anu kasar di lapang didinya diburuan di hareup rada lega mah jeung kenal sakitu mah jang luankeun urang tarung keun kemae cenah ditinggalikeun ku Ki Imin sanggeus kitu na mangke kakurangan mangke bakal dibahas meureunna tah bakal dibenerkeun deui nya ku akang meureunna nya ku Ki Imin tah sanggeus kitu mah urang maju kana nyipuh anu sabenerna nyipuh kalawan anu istilahna mah kieu lah ilmu teh aya dua papasangan naon oge aya dohir aya batin tanu dohirna geus dilaksanakeun nu batiniana ge geus dilaksanakeun ku anjeun kalawan menarkeun kamari ceuk akang teh mah niat ujung ngalaksanakeun puasa teh tapi aya sarupa deui anu bakal dilaksanakeun tah ayeuna mah urang pecah heula urang hanutan heula awak ku ngalatih ilmu gerakanana yeuh urang mimitian Ki kumaha dimimitian ayeuna wae Ki leuwih gancang leuwih halus jeung beung barang keneh sok ayo enak urang itung-itung istilah nama pemanasan ngahanutan awak kalawan anjeun duaan tah sok diajar tarung diajar tarung kita pecak tarung nasi Chandra tuh pan nya ngarti meureun yeuh urang mimitian mangga kumaha kang ade mah aya tuh sanggeus kitu mah si Chandra jeung Kang Obon teh kalaluarti imahna sanggeus kitu mah tuluy ngadu pasangan ngapalkeun deui mimitina mah kana jurus-jurus satuluyna mah teu nya keur we tarung duaan tarung anu intina mah ngalatih tarung anu sabenerna malahan mah kadang-kadang samemehna arek nonyok teh Kang Obon ngabejaan heula atuh si Chandra teh babari pisan tapi kadia nama teu dibejaan deui kalawan gerakan-gerakan anu geus diajarkeun si Chandra tangtu wae bisa ngayunan kana latihan bisa marengan kana latihanana anu ditibankeun ku Kang Obon sababaraha waktu kaliwat urang ucapkeun geus beres we latihan cenah ilmu kasarna sanggeus rada reureuh mah kadenge Ki Imin nyarita tah Chandra eta mah ilmu kasar sanajan ku aki oge katile anjeun teh katingali loba keneh gerakan anu can lemes tapi wajar sebab anjeun bisa nakarak bisa metakeun unggul encan bisa makena lamun macul teh mah karak bisa kitu teh mah mancongkeunana encan bisa bener-bener dina maculna kalawan bener jeung teu sagawayah lamun dina macul teh mah aya dina waktuna cenah sapati ngoret ulah ngoret dina musim hujan lain ulah tapi teu marenah naon sababna bebeunanganna teu pati katingali tak kitu ke dina ulin jurus oge aya bakal bisa ngalakukeun atau ngalaksanakeun ngagunakeun ilmu jurus anu kalawan meneran bisa ngepas cara seperti tadi ngeliat tuluy di papaguku tonyokan kana pelebah pueu ceuli pan eta teh mateni geus beres we jadi istilah mah dua gerakan dua keprakan oge anjeun geus bisa ngalumpuhkeun musuh tapi musuh nu kumaha meureunan eta mah kudu kanyawana engke dina tarung keun eta mah jeung loba latihan pokona mah kudu lobakeun pangalaman ayeuna mah urang sibuk ulah sarupa deui ayeuna mah hayu urang init tuturkeun aki Obon arek ngelok meureun anjeunnya ngiring atuh Ki dadieun teu tau ge meureun si Chandra teh murid kuring jadi kuring gue kudu ningali Ki alus atuh arek kitu mah hayu tuturkeun Chandra geus reneh meureun aya namanya geus tareureum cukupnya Chandra nya duluna mangga Kang kuring mangiringan wae halus atuh arek kitu mah dina pikirna si Chandra teh ngarasa heran arek dibawa ka mana cenah ku akina jeung ku Kang Obon teh tapi manehna teh loba carita nuturkeun kana naon wae anu arek dilampahkeun ku akina jeung Kang Obon akina lempang weh kaluar ti imahna
dituturkeun ku si Chandra di temaku Kang Obon. waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna. Naon ya rong bakal dilaksanakeun jeung ku kieuman nya ku Kang Obon. Urang lajeng wae nya dina video-video saterasna. Wilujeng patepang deui. Permio.